Wa yuhaddu sareng dihukum saha al-qazifu jalma anu nuding zina ila samanina kana 80 naonana jaldatan tenggeulana. Warrokiku sareng ari abid nisfuha eta satengah tina itu samanina jaldatan. Wa minha sareng eta tetep tina sawarehna maksiat lisan sabbus sahabati ari moyok ka para sahabat. Wa syahadatu zuri sareng persaksian anu palsu. Wal khulfu sareng nyulayaan fil wa'di dina janji. Iza wa'ada di mana-mana janji itu si jalma hu ka jalma sejen. Wa huwa sareng ari itu si jalma yudmiru eta anu nyedem al khulfa kana sulayana janji. Wa matlul ghaniyi sareng ngaengke-engke mayar hutang na jalma anu sugih. Wasyatmu sareng nyarekan. Wasabbu sareng moyok. Wala'nu sareng ngalaknat. Wal istihza'u sareng ngaguguyonkeun bil muslimi ka jalma Islam. Wa kullu kalamin sareng saban-saban caritaan mu'zin anu milaraan itu kalam lahu ka itu muslim. Wal kazibu sareng ngabohong alallahi ka Gusti Allah wa ala rasulihi sareng ka utusan Allah. Wa da'wa sareng pengakuan al batilatu anu batil. Wa tolaku sareng nalak al bid'ayyu anu bangsa bid'ah. Wa ziharu sareng ngazihar. Wa fihi sareng eta tetep dina itu zihar kafaratun ari aya kafarat. Ilam yutallik lamun mah henteu nolak itu si jaoj ha ka jauzah ba'dahu dina saba'dana itu zihar fauron dina pada harita. Wahia sareng ari itu kafaroh itqu raqabatin eta ngamerdekakeun abid mukminatin anu mukmin salimatin tur anu salamet.